Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak, wilujeng enjing. Alhamdulillah, urang sadayana biasa pati penglawung sareng ibu sanaos dina video pembelajaran. Alhamdulillah dina poe ieu ibu arek mere pangajaran bahasa Sunda. Samemeh kana pangajaran, ibu rek ingetan ka hideuk. Eta kade hidup ulah poho kulantaran ayeuna keur usum pandemi loba jelema anu katarajang penyakit umat hidup kudu bisa ngajaga protokol kesehatan nyaeta digunakeun masker kamana wae umat masker ulah nepikeun ka leso anu kadua humbah panangan ku cai anu ngalir nah kumana leungit anu katilu omat hideuk kudu jaga jarak ulah ngariung amun eueuh kaperluan tah eta kade ku hideuk kudu diterapkeun dina kahirupan sapopoe sangkan urang hirup sehat jauh tina panyakit. Tah, ayeuna pangajaran anu rek dibikeun ka hideuk nyaeta pangajaran ka-7 ngeunaan cita-cita. Tah, naon atuh ari cita-cita teh? Cita-cita teh nyaeta lamunan kahayang urang jaga di mana dewasa. Gitu nya. Tah, ayeuna pangajaran 7 ieu teh aya hubunganana jeung kakawihan. Pek ku hideuk tangetan kakawihan ieu ku ibu rek dibere contoh. Tangetkeun kakawihan anu dicontohan ku ibu ieu. Pek ku hideuk ieu contoh ibu kawih judul lalamunan rumpaka karya Mang Koko. Mun pareng abdi nincak dewasa bade ngabantu rukun tatangga gotong royong tur sabilulungan trong 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 sorak kohkol ngelingan mun abdi pareng nincak dewasa hayang laksana jadi tantara musir musuh nu rek niat cail dor 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 musuh paeh dibedil mun abdi pareng jadi nu kaya moal nyaah ka dunya barana fakir miskin nu katalangsara sok 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 rek dibagi walatra. Tah, tadi teh salah sahiji ibu ngawihkeun rumpakana Mang Koko nyaeta anu judulna lalamunan. Cik ayeuna ibu arek ngajelaskeun naon sih ari hartina kawih teh. Pek hideuk bisa nanyakeun ka mamah ka bapa tapi ku ibu diderek dibere nyaho nya. Barudak hideuk perlu nyaho. Ari kawih teh nyaeta bagian tina kabeungharan seni Sunda. Tah kawih teh biasana sok dikawihkeunna teh dina kaulinan barudak. Ayeuna mah memang geus langka kulantaran urang jarang riung ngumpulung jeung babaturan. Tapi insyaallah lamun sakola geus aktif urang diajar kakawihan bari ulin jeung babaturan. Sabadana hideuk mikawano kana kawih dina buku paket hideuk aya kawih anu judul Gumbira karyana Mang Koko. Pek ku hideuk kawihkeun kirimkeun ka wali kelas masing-masing lewat video. Tah, kakawihan anu tadi teh eta teh karyana Mang Koko. Hideuk kudu nyaho. Inohong Mang Koko ieu teh kasohor ka Jawantara. Anjeunna anu ngamakmurkeun anu ngajembarkeun bahasa Sunda di antarana dina kakawihan jeung pupuk.
Tah hidup kudunya pek ku hidup teangan di bah Google biografina Mang Koko anu geus loba karyana khususna pikeun urang Sunda. Hidup oge kudu bisa nurutan jiga Mang Koko ngajaga ngaraksa budaya Sunda. Barudak tadi pek ku hidup titenan dina kakawihan tadi. Nah, ayeuna ibu arek nerangkeun kecap barang anu aya hubunganana jeung kakawihan anu tadi ku ibu dikawihkeun. Pek ku hidup titenan. Tapi ibu rek ngajelakeun heula saeutik. Naon aring kecap barang teh? Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran sebutan jalma, sasatoan jeung sajabana anu dianggap barang. Pek titenan ku hidup. Ibu boga contoh gambar anu disebut anu kaasup kana kecap barang. Nah, salah sahijina nyata di dinya aya buku, patlot, pulpen jeung sajabana. Pek hidup neangan deui kecap barang anu sejena. Tah ayeuna ibu arek mere tugas ka hidup. Teangan kecap barang anu aya dina kawih anu tadi ku ibu dikawihkeun. Aya barang naon wae eta di dinya. Pasti hidup geus apal. Pek ku hidup titenan. Catet dina buku bahasa Sunda. Engke laporkeun ka wali kelas masing-masing. Selain kecap barang dina kakawihan tadi ku ibu dikawihkeun lamun dititenan eta teh loba pisan ilmu pangatahuanana nyaeta aya paribasa. Naon atuh ari paribasa teh? Paribasa nyaeta ucapan anu matok saeutik patri anu mangrupa siloka lakoni hirup. Ku beunghar-beungharna urang Sunda mah matak bisa dijieun paribasa. Contona dina kakawihan tadi aya kecap sabilulungan, aya kecap ngelingan, terus aya kecap dunya barana. Tah eta teh kecap-kecap eta teh kaasup kana kecap paribasa. Tah ayeuna kegiatan hidup ku ibu dibere tugas pek teangan. Naon hartina eta kecap sabilulungan, ngelingan jeung dunya barana. Pek ku hidup catet tanyakeun ka emak ka bapa atawa lamun hese emak jeung bapa teu tiasaeun pek hidup neangan ka bah Google. Bah Google mah pasti pinter. Siap melaksanakan tugas? Insya Allah anak soleh-soleha ibu pasti siap melaksanakan tugas. Pengajaran ti ibu cekap dugi ka dieu insyaallah engke penak deui di pengajaran anu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.